Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma badu. Palamitra anu kusimkuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo sagala limpahan rahmat sarta hidayahna. Tina kasempatan ieu urang tiasa patepung Pak Ampok jongok sasarengan dina ieu dongeng. Sabab, lamun teu aya nikmat nama, urang moal tiasa patepung sareng mirengkeun ieu dongeng nuku simkuring bade dipedar. Solawat sareng salam urang haturkeun ka junjungan urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran anjeunana, urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara di hirup urang, mana anu hak jeung mana anu bathil. Palamitra sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unggal jalmi teh tos tangtu gaduh harapan bahwa urang teh hoyong kabagjaan di dunia jeung di akhirat. Kabagjaan eta teh moal tiasa dilakonan ku cara sakadaek urang pribadi. Atawa aya hura-hura sareng sagala hal anu dilarang ku agama urang nyaeta agama Islam. Tapi urang teh kasebat hamba Allah, kedah ngalakukeun sagala kahadean dihirup kaasup ibadah anu diperintahkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala saperti anu ditulis di Al-Qur'an sareng hadis. Tapi urang gekudu sadar diri, yen ngalakukeun ibadah kudu dimimitian ku hate anu ikhlas. Artina ngalakukeun sagala ibadah eta teh, lain karena hoyong ditempo ku batur komo deui karena hoyong dipuji hungkul. Pami urang ibadah ngan saukur hayang ditempo ku batur mah, kalahkan urangna nu capee beribadah. Padahal ibadah nu sabenerna teh kedah dilakukeun sing ikhlas jeung pasrah. Kanjeng Nabi Muhammad pernah nyebutkeun yen ciri-ciri jalma nuria dina ibadah aya sabaraha macam. Sapertos: hiji, sanajan sifatna males ngalakukeun ibadah misalna salat, jelema eta teh bakal ngadadak rajin pas aya batur nu ningali manehna ngalakukeun salat. 2. Ibadahna teh getol ngan disebabkeun ku hayang dipuji ku batur hungkul, tapi mun ditegor ku batur kalahkah pundung, jalma anu ria dina salatna nyaeta kagolong jalma-jalma anu cilaka. Allah ngejelaskeun dina surat Al-Maun. Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Hartina, maka cilaka jalma-jalma anu salat, nyaeta jalma-jalma anu ngalalaworakeun salatna, nyaeta ngalakukeun ria. Surat Al-Maun 4 genep. Tapi mugi-mugi urang sadaya moal nepi ka kitu, moal ngalakukeun ibadah ngan saukur ria hungkul. Tapi emang tulus sareng ikhlas ngalakukeun karena Allah. Amin.
Palamitra sadaya, hayu urang dangukeun cuplikan pidato asli, ti anu ngakuna saorang khalifah, namina Abdul Kahar Muzakar anu ngagederkeun semangat perjuangan ka kelompokna, sehingga anjeunna janten musuh pamarentahan nusah munggu hukum. Nuka carios dina yeu dongeng dikepungku Tentara Nasional Indonesia ti Batalion 330 Kujang 1 Siliwangi, cuplikan yeu mangrupikeun naskah pidato nuaya di Arsip Nasional Republik Indonesia, mangga pirengkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selaku pejabat Khalifah Negara Republik Persatuan Islam Indonesia, saya merasa wajib memberitahukan sesuatu yang benar kepada rakyat Indonesia seluruhnya dan kepada umat Islam bangsa Indonesia khususnya. Ialah bahwa kedudukan bangsa kita pada dewasa ini berada di dalam jurang totalitarisme, berada di dalam penindasan, perkosaan, dan perbudakan negara totaliter Pancasila, berada di bawah telapak kaki dari seorang diktator garang, diktator dalim bernama Soekarno, bersama dengan golongan manusia Pancasila sesamanya, berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia, mempermain-mainkan nasib hidup rakyat Indonesia, mempermain-mainkan nasib hidup kita semua. Pada 4 tahun lalu, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1959, ketika Soekarno mencetuskan manifesto politik gadungannya, Soekarno berbuat anak kecil, memperbodoh dirinya sendiri, melakukan penipuan kepada rakyat Indonesia secara kasar dan terang-terangan, menggantikan dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dengan demokrasi terpimpin, yang sama sekali tidak memiliki dasar kebenaran apa-apa. Ialah demokrasi terpimpin yang dijadikan alat propaganda oleh golongan manusia Pancasila, mendudukkan rakyat Indonesia sebagai budak belian dari negara Pancasila yang maha kuasa. Demokrasi terpimpin yang dijadikan alat propaganda oleh golongan manusia Pancasila untuk mendewakan Soekarno sebagai dewa agung di atas berbagai macam penderitaan rakyat Indonesia. Belum lama berselang, yaitu sesudah berlakunya penyerahan kekuasaan atas wilayah Irian Barat dari kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 1 Mei 1963, maka Soekarno selaku mandataris MPRS berbuat sewenang-wenang mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup dengan mempertopeng suara rakyat yang diwakili oleh MPRS Do, MPRS Burung Kakatua, MPRS bikinan Soekarno seorang diri. Tindak perbuatan sewenang-wenang dari diktator garang Soekarno seperti itu tidak berakhir sampai di situ saja. Di muka sidang Kongres ke-10 PNI pada tanggal 28 Agustus 1963, Soekarno berkata, selaku presiden, selaku panglima tertinggi, selaku pemimpin besar revolusi, dan selaku mandataris MPRS, jika saya kehendaki, maka pemilihan umum yang akan datang niscaya akan saya batalkan. Demikian Soekarno. Demikian Raja Mahadiraja, Dewa Soekarno, meludahi dan menginjak-injak demokrasi di Indonesia, mempermain-mainkan nasib hidup rakyat Indonesia, mempermain-mainkan nasib hidup kita semua. Saudara-saudara, segala tindak perbuatan sewenang-wenang dari diktator garang, diktator dalim Soekarno itu sudah sangat jauh melampaui batas, dan karenanya wajib kita batalkan sekarang dan sekarang juga, insya Allah. Saudara-saudara, senjata kebanggaan Soekarno dan golongan manusia Pancasila yang berfanatik buta kepada Soekarno selama ini hanyalah senjata benda mati, yaitu senjata dari benda mati yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuat sesuatu jika tidak digerakkan oleh manusia. Segala senjata benda mati yang menjadi alat kebanggaan Soekarno dan golongan manusia Pancasila sesamanya yang digunakan memperbudak dan
yang tidak bergerak dan tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak setiap waktu bergerak otomatis dan sewaktu-waktu dapat digerakkan secara serentak dan merata di seluruh pelosok Indonesia Raya kita, insya Allah. Kesimpulannya, bahwa kesewenang-wenangan Soekarno bersama dengan golongan manusia Pancasila yang berfanatik buta kepadanya selama ini sudah melampaui batas, sudah tidak mengenal adab, dan karenanya wajib kita stop, wajib kita hentikan sekarang juga, insya Allah. Jalan usaha untuk menghentikan segala tindak perbuatan sewenang-wenang Soekarno dalam segala bentuk tindak laku negara Pancasila yang ada di muka kita sekarang ini ada dua, ialah satu, dengan cara baik dan berkebudayaan, maka segenap golongan bangsa dan lapisan masyarakat Indonesia wajib bangkit serentak, bersatu padu, bahu-membahu, dan secara bersama memajukan tuntutan dan desakan kepada Soekarno dan kepada golongan manusia Pancasila yang berkuasa di dalam negara Pancasila dewasa ini, supaya A. Segera membubarkan DPR GR bentukan tahun 1959. B. Segera membubarkan MPRS bentukan tahun 1959. C. Segera melebur dasar demokrasi terpimpin ciptaan tahun 1959, digantikan kembali dengan dasar perwakilan, mufakat, dan permusyawaratan sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. D. Membatalkan ide Nasakum ciptaan tahun 1956. E. Membatalkan penetapan MPRS yang mendaulatkan Soekarno atau Bung Karno menjadi presiden seumur hidup ciptaan tahun 1963 ala demokrasi burung kakak tua. F. Segera mengadakan pemilihan umum yang benar-benar demokratis, jujur dan adil, dan seterusnya membentuk majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Bangsa-Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat yang langsung dipilih oleh rakyat, dan juga pemilihan presiden. Kedua, jika cara baik dan berkebudayaan ialah cara baik dengan segala sopan santun yang kita lalui dengan penuh kesungguhan dalam usaha untuk mengakhiri berbagai macam kekecewaan hidup yang dialami oleh bangsa kita dewasa ini, seperti yang saya sarankan dalam pasal 1 A sampai dengan F di atas ini, ternyata tidak dikehendaki oleh Soekarno, tidak dikehendaki oleh golongan manusia Pancasila, maka tibalah saatnya bagi rakyat Indonesia seluruhnya dari segenap lapisan masyarakat Indonesia, ialah golongan bangsa, suku-suku bangsa, pemuda, mahasiswa dan pelajar, kaum cekap pandai, kaum alim ulama dari segala agama, kaum tani, kaum buruh, dan lapisan masyarakat Indonesia lainnya yang progresif, yang mencintai kebebasan dan kemerdekaan segenap golongan bangsa Indonesia dalam bentuk negara federasi atau konfederasi Indonesia Raya yang demokratis dan adil, untuk sadar dan bangkit secara serentak dan merata di seluruh pelosok Indonesia, merapatkan hubungan kerjasama bahu-membahu dan seia sekata menggelorkan perang kemerdekaan, ialah perang kemerdekaan wilayah, perang kemerdekaan segenap golongan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari perbudakan kekuasaan negara Pancasila yang ada di muka kita sekarang ini. Saudara-saudara, kita semua bukan budak belian Soekarno, kita semua bukan budak belian negara Pancasila, dan karenanya kita harus berjuang dan kita harus bersedia berkorban untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan yang menjadi hak milik kita semua. Ialah kebebasan dan kemerdekaan yang mendudukkan segenap golongan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka, berdaulat, dan terhormat. Saudara-saudara, camkanlah, insya Allah Tuhan beserta kita. Wassalam.
Hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana ieu dongeng, dongeng teh sadayana 31 episode. Supados teu kakantun episode carios salajeungna. Bal urang teras keun. Ngepung kahar muzakar. Bagian ke-28. Sabalikna anu ditinggal keun, sama sakali henteu meunang ngaluar keun sora. Teu meunang batuk, ngadehem atawa bersin. Cindek namah kudu bener-bener nyumput sangkan ulah aya anu nganyahoan keun. Tetela yeu taktik teh kacida pisan hasilna, malah nguntung keun pisan Pak Umar. Sabab kira-kira saparapat jam sanggeus sabagian anak buahna, baralik, nu keur diincer diintip-intip teh kalaluar tina panyumputanana, da meureun cek sangka anana mah Siliwangi teh geus baralik. Barang bring nu nyarumput rek Mariang Dewi, atuh ngan kari ngepung. Saurang geewuh nu bisa lolos, sanggeus bener-bener asup kana, perangkap, tahunan Umar Sumarna. Horeng rahayat, anu jumlahna moal kurang ti 15 urang, tur saurang geewuh nu mawa pakarang. Pohara rewa seunana sanggeus ka kepung teh, lantaran teu nyangka aya tentara ngadedempes ngintip-ngintip. Teu majar kumaha. Hai, Hai, Pak Umar merekode. Anak buahna anu tadi sinamulang, anu sabenerna mah ngan ukur sandiwara, baralik Dewi. Rahayat anu sakitu reana teh tetela anu keur nareangan daharun lantaran kanyahoan tina wawadahanana, make jeung aya beas, bangsal, kunyit jeung jagong sagala rupa. Ngantacan kanyahoan, naha maranehna teh rek nganteuran kamus atawa memang titahan kamus, lantaran tacan dipariksa. Rahayat anu sakitu reana teh, weleh saurang geewuh nu bisaun basa Indonesia. Mun ditanya, ngan ukur giduk atawa cukup nembalan, takuseng, atawa deseng, duka, ngalantaran keun Pak Umar garo-garo teu ateul. Ditanya, malah bari disingsiunan rek ditembak dueleh ngaguna keun lemah lembut, henteu hasil, ngaguna keun kekerasan pon kitu Dewi. Mariksa rahayat bari nulak cangkeng jeung tipe polotot anu saka peung kudu ngorolak keun bedil, bet taya pisan hasilna. Atuh Pak Umar mikir Dewi wae. Meurut utuk pikeun mungkulan eta pasoalan sangkan herang caina beunang laukna.
Salila mancen tugas ngepung kamus di Sulawesi, sarerea getara ngagunakeun basa Indonesia, komo dina ngayakeun kontak hubungan mah, ieu geus salah sahiji usaha pingpinan, sangkan saga arupa Rusia henteu kanyahoan musuh. Tapi poe ieu, hareupeun rahayat anu geus kacerek. Umar Sumarna anu buukna jabrik, bosan lantaran geus bulan-bulan henteu dicukur, bet nyaritana teh ku basa Indonesia. Puguhi anak buahna oge kaitung Kopral Ili sadeli urang panjalu Ciamis ukur godek malah make jeung hayang nyalahkeun komandan peletonna anu henteu nyarita ku basa Sunda. Sina kadengeun ku rahayat jeung ngahaja sina nyaksian, Umar nyarita ka anak buahna ku basa Indonesia, kieu. Barudak, poe ieu urang geus hasil ngumpul keun rahayat. Bapa henteu ngagunakeun istilah nawan atawa nangkep tapi ngumpul keun. Sanajan maranehna aya di leuweung tur aya di daerah musuh, tapi bapa mah henteu ngareken musuh. Maranehna teh rahayat, biasa anu kaadieuna nareangan kipayah. Kulantaran kitu, bapa mihape, sangkan maraneh benar-benar ngajaga kasalametan ieu rahayat. Maranehna kudu meunang kabebasan, panyalindungan sarta kudu bener-bener dipikanyaah. Ieu rahayat, merlukeun bantuan jeung panangtayungan urang. Mangka omat, maraneh sama sakali henteu meunang ngaganggu, teu meunang nganyerikeun hateena, mana komo urang ngarampas pakaiana. Sanajan beas bekel urang pas-pasan, omat maraneh teu meunang wani-wani maenta. Sakali deui, jaga kasalametan ieu rahayat, da ieu mah lain musuh. Kulantaran sabenerna mah rea anu ngartieun basa Indonesia, atuh puguhi ngeunahun pisan ngadenge omongan Pak Umar kitu teh. Malah anu pohara kata jiunana pisan mahnya eta budak ngora anu umurna wewelasan taun. Da eta wiparat Pak Umar nyarita kitu, eta budak lalaki teh ngadiu keutan Pak Umar, bari terus terang yen manehna ngarti basa Indonesia, kawan tukung si sakola di SGB tepi ka kelas 2. Abdi nembe pisan terang, kutan Siliwangi teh balageur. Datangna Siliwangi ka adieu teh horeng sanes bade ngajajah sakumaha beja ti kamus, cek budak ngora. Syukur wiari ngarti mah, cek Pak Umar bari ngusapan budak lalaki. Ajak babaturan sangkan daek ngabantu tugas Siliwangi. Abdi gesadia. Anjeun nyaho tempatna kamus. Abdi sanggup nuduhkeun tempatna Menteri Keuangan kamus. Saha? Mas Din Surya, tangan kedua kamus. Jauh ti dieu. Caket, tembal budak lalaki anu ngaku kungsi sakola guru teh.
Tos kapendak sareng Masdin Suryamah, kamus ge kapendak. Bungah taya hinggana basa Pak Umar meunang katerangan kitu ti salah saurang rahayat teh. Terus tangga, muji syukur ka Pangeran bari terus mentasangkan tujuanana tereh tinekanan. Henteu kabeh dibawa rahayat teh, darerea namah dianteur keun ka pos batalion. Sedeng keunu dibawa ke urtuduh jalan ukur sababaraha urang, milihan anu jarak jagnawai. Tepi ka hiji guha teh geus reup-reupan. Sakeudum Dewi Magrib, sakeudum Dewi anak buah Pak Umar Baruga. Tapi sarerea maksa keun, ngingetkun eta guha teh aya eusian sarta pangeusina kudu gancang sina kaluar. Guha dikepung diantarana aya anu terus asup dodongkoan bari nyorowok, sangkan sakabeh jalma anu aya di jero gancang kaluar, samemeh guha diancur keun. Sarta disingsieunan, percuma ngalawan, lantaran geus dikepung tentara anu sakitureana. Padahal anu langsung ngepung mah ngan ukur genepan. Nungaku keun ngaran Masdin Surya kaluar bari keureuman culang cileng jiga anu terus ngitung jumlah tentara. Tina dokumen kanyahoan yen kamus teh pernahna henteu pati jauh ti eta tempat, samalah aya surat sacewir anu diteken ku kamus, eusina ngan ukur ngabejaan hubungan Indonesia jeung PBB. Kitu, lamun seuk teu salah mah. Bener cenah cek Masdin Surya ge, yen kamus teh henteu upati jauh ti ieu guha, ngan ari masti keun tempat namah teu upati apal, kawan tu henteu babarengan. Tawanan nuti jero guha ge terus dianteur keun, dipasrah keun ka komandan batalion. Sanggeus anak buahna lengkep sapeleton, pasukan bergerak Dewi bari tingketeyep ngatur lengkah. Sawareh culan cileng bisi aya anu ngadodoho, sawareh tarungkul nyidik-nyidik tincakeun, bisi kanyahoan aya tapak. Sanggeus sababaraha poe asruk-asrukan, tapak teh kapanggih. Pak Umar manggihan dangdaunan anu geus peot, anu disidik-sidik teh jiga urut pake tilam dio. Nu sejen manggihan aya kaai-kaai sagede curug parites, diantarana aya tapak ngadek. Terus disusut, tapak teh kaahilir mapai sisi walungan, nutur keun maju nacai. Samalah di sisi walungan lasolomah Pak Umar manggih tatal kaai, urut pangadekan anu nurut keun taksiran mah jiga-jiga anu tas nyiun kamudi, sabab beulah ditu, katenjona aya rakit dicangcang. Heu, waktosna seet. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum si paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur Dewi,
Hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana ieu dongeng, dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.